Salaku jalma nu beriman, urang teh kudu bisa nahan hawa nafsu. Nafsu teh berat barudak. Sanes siga rindu anu keur kasohor ayeuna. Tapi rindu teh emang berat Pak Ustad. Okos rindu Nabila ka Rasulullah. Lain jiga maneh anu ngarindukeun manehna. Ya maneh mah lain kos kitu. Angtum bener, rindu teh emang berat. Namun eta diarahkeun ka sosok anu tepat, nyaeta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Arajet teh subeng. Mangga cararik. Wios anu ngerang nami Aranjeun. Wios, Abdi Maria, Marwah. Fatimah, Alimah. jeung nami Abdi Zainab. Ih, bosannya. Di gitaran yuk. Ayo. Gitar. Cokot, Bre. Pitak kalau sopan deh dia. Nyanyi lagu naon? Naon we? Oke lah, siap. Pak Ustad. Ayo Paki, enggeus ngajina. Atos ira ranjen bade ngiringan ngaraji. Iranya. Engke we lah mun kiamat geus deukeut. Kiamat teh tos deket jang. Kan ada orang anu sering poho kana hal eta. Saya nama aranjeun teh kudu mikirkeun naon wae anu bakal bisa dilakukan. Aduh, gandeng pisan. Ieu teh pengajianna geus anggeus kan. Kunaon malah jadinya ramahan arurang di dieu. Yuk orang mangkat daripada di dieu gandeng. Yuk. Caps. Mene sok ramah wae. Pasak sia. Insyaallah berjaman. Mang, ayo ngatu mang tilunya mang 10.000-an. Terus ngadenge can di desa urang aya warga anyar. Atas ngadenge abdi ge aya warga anyar awewe 5an. Make cadar deui. Aneh teh sih. Emangnya zaman kene make cadaran kos kitu? Teuing. Panas kemarin Bu, panas. Panas kumaha, Mang? Ya ini kan suasana panas. Wajar we lamun maranena make cadar, bae kaja gantina panas. Aduh si Amang, maanyangan ukur keur nutupan banget kudu make cadar. Da make masker ge bisa. Abdi teh nyaho lah Bu, tangakeun we ka maranena langsung. Saha anu ngaduga orang Amang sorangan ngomongna panas lah, iyalah, eta lah. Abdi mah lain ngira-ngira ngajukan pendapat doang. Sarua wae atuh Mang. Mang nonya. Mang nu abdi ka mana? Geus ti tadi euy. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibal. Waalaikumsalam. Anggap we tanda atur nuhun kan kamari tos nganterkeun. Nyatu atur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Kedak heula. Namina saha? Zainab.
Waalaikumsalam. Aya naon? Dik naon ka markas? Ya, tuh kedap. Di mana wae maneh? Pasti si Fakih. Rek naon mana ngobrolkan manehna? Pribadi deui. Kan nganterkeun ke daerah doang sih. Soalnya kan kamari manehna terus ngabantu orang. Oh gitu. Tapi yang balas anu lain kan? Ulah bawakan karena tujuan awal arurang jenap. Ngerti ya Bige. Ada ke mana maneh? Urang ulah kos kieu ya. Hai, maksudnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaranna rek mangkat ke pengajian. Mohon. Namun gitu, orang mangkat. Anjeun teh jeung Pak Ustad. Bu Sopa keur naon meni rajin pisan ih, keur nyapu. Tinggal eta si warga anyar. Jeung si Paki deui. Kudu hati-hati tuh si Paki. Oh nya, ya Allah, budak bager. Aya naon ieu? Pak RT. Sigana abdi ngambil bau-bau gosip ya. Henteu, arurang makan ngarobrol biasa. Kos biasa nak. Nuhun. Tema kos biasa nanya eta gosipnya. Nyantos abdi mah ngankur ngingetkeun araranjeun tekenging ngomongkeun batur kos kitu. Moal bener. Sabab bakal dibenci ku Allah. Jeung alus nama tong nilai batur di luarna wungkul. Sabab nu katingalina bager encantang tu bager, nu katingalina jahat encantang tu jahat. Tapi moal salilana jelema mah kos kitu. Intina mah urang kudu hati-hati menilai batur. Artos ibu-ibu. Ngertos Pak RT. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Ustadz lamun keur azan suarana mi halus pisan. Nya, mana bener suarana menenangkan hati pisan. Nuhun. Tapi arurang ulah tergoyahkan ku eta. Arurang kudu ingat tujuan awal. Bener kitu Zainab. Zainab. Nah, Mana ngadamu kan tadi percakapan? ngadamu pastinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
Ari aranjeun teh di mana? Oh, nya geus atuh. Amun Jadi di desa Renggana. di mana eta? Jauh pisan ti dieu. Punten ya, abdi bade ti payun. Ngantos atuh hatur nuhun ya Pak Ustad. Ari mana geus teu waras Zainab? Emang naon nu salah jeung urang? Kunaon maneh ngomong anu sabenerna tentang asal-usul arurang? Emang eta salah? Maneh geus teu mikir kumaha lamun manehna nyaho tentang asal-usul desa Renggana. Rencana arurang kabehan teh bisa gagal total. Yang geus tong sieun, kan tadi ge maneh ngadenge, amun manehna teh teu nyahoeun. Kunaon maneh jadi lehe-lehe kos kieu? Lainna ti mimiti maneh anu paling antusias tentang rencana ieu. Geus tong ngaribut wae, bahaya lamun aya warga sekitar nu ngadengeun. Halimah, tenangkeun diri maneh ulah sok gagabah. Lain anu dimaksud gegabah teh manehna. Santeuna kendalikeun emosi maneh. Ulah si Zainab wae nu disalahkeun teh. Geus lah urang mangkat. Iya hese. Naon nu hese? Henteu. Nu anjeun nyalira. Ya pas nu maneh nempo. Mana nu sejeun? Di bumi sih. Anjeun aya masalah. Teu aya sih, ngan masalah biasa doang. Pami aya masalah, anjeun tiasa nyarita ka abdi. Teu naon, ngan masalah biasa doang. Nyawios atuh. Zainab. Abdi. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Tira aja dirinya. Candila. Aya taman tadi cenah. Iya abdi, mau buka puasa. Di mana anjeunnya? Anjir gede nyamuk. Oh, nyantos. Nuhun ya. Terus abdi punten. Jadi kieu anu ngabuat mayat teu fokus kana tujuan awal arurang. Maksud maneh naon Halimah? Marana nyaho kunaon mayana kos kieu, kunaon mayana ngalakukeun sangeunahna. Maneh pikir urang teu nyaho? Emang tuh bisa ngomong langsung ka intina? Kunaon ku mayat teu tanyakeun wae langsung ke si Zainab. Maya resep kan ka Ustad eta? Jawab Zainab. Benar. Bener kan? Terus ayeuna maneh geus kumaha? Arek ngabatalkeun sageunah maneh. Pokona urang embung nunda-nunda deui. Pokona isukan arurang kudu ngalakukeunana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.
Aya naon? Kieu abdi teh hoyong ngabicarakeun hal penting sareng anjeun. Ngabicarakeun naon? Mungkin anjeun ge terang. Nya wios mun kitu. Non anu dilakukeun kumaneh? Maneh nu ngabunuh Pak Ustad? Lain urang. Kunaon peso nu nancap di beuteung Pak Ustad aya di leungeun maneh? Teu nyaho urang mah ngan ngabantuan. Tapi dina saksi jeung bukti nu aya geus cukup menjadikan maneh tersangka. Tapi lain urang nu ngabunuhna. Lamun maneh lain tersangka, kumaha peso eta bisa aya di leungeun maneh? Jeung di dinya teh ngan aya maneh unggul. Kereta urang keur jeung babaturan urang. Non anu dilakukeun kumaneh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainabna aya teu? Naon milarian si Zainab? Henteu, ieu bade nganterkeun rantang. Ku abdi weh. Nyantos atuh, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha lima? Fakih. Geus tutup batona. Fakih? Oh, Zainab. Abdi minta hampura kamari teu ngamprokan. Nuhun atuh cukup naon Zainab? Nuhun ya, tos dianterkeun. Oh, Zainab. Zainab, buru balik. Buru balik. Mana rek naon sih ngebrokan aya manehna? Kan urang geus ngomong beberapa kali. Kan urang ngucapkeun atur nuhun doang. Alasan buru-buru masuk. Pak polisi. Bebaskan Sisil. Sisil lain pelakuna. Naon maksudna? Abdi saksina. Saksi kejadian eta. Coba jelaskan lebih rinci.
Woi! Mana yang nempok? Benar, mana yang nempok tuh? Kurang pastikan maneh teu mere nyaho kajadian ka sasaha. Mun teu maneh bisa sanasib jeung manehna. Mana kalau izin ya? Mana kunaon mae? Mana tuh kunaon? Benar, mana kita kunaon? Kunaon? Kampura. Astagfirullah, bening bisa gitu, nyangka pisan. Kampura pisan. Abdi diancam ku kaki. Oke, mun kieu KB tos gelas. Fakih. Kunaon mana ngelakukan ieu Fakih? Jawab urang Fakih. Hah, kunaon? Urang teh deudeuh ka maneh Zainab. Urang sabenerna urang deudeuh. Lambat merantai langkah berjalan. Tapi maneh deudeuh ka batur. Hampura tapi Berjuta cerita terukir dalam. Jeung urang nyaho saha jelmana. Ustad kan? mana teh kasih butakan ku cinta. Fakih. Kajeun lah. Urang teu peduli. Hampura, si Fakih ada dibawa ke kantor polisi. Mau jadi mulu aja. Gua udah ngomong. Cewek kan suruh cerewet. Iya. Ya udah bentar ya. Satu, dua. Tadi dulu. Maan pakai cadar deui. Aneh teh sih. Piraku jama ayeuna aya kene udah pakai cadar. Mang teu kayak gitu. Lamun maneh lain tersangka. Sengaja gitu ya? Sengaja. Buka puasa naon anjing kok disuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok ketawa sih ngeliat kamera? Bentar lu jangan nyorot dari situ lah. Dari gigi gue jadi ini anjir belakang meh. Sopa kenal nyapu nyapu naon salah Tiba penampakan teks. nyapu naon kayak itu seakan-akan gue gak bisa lihat gak tau kenapa ngomong gitu Nyantos. Iya ya. Logat orang Bandung anjir dia gitu. Oh iya. Berandal-berandal Bandung. Lain murah.
bukan Bandung tapi Badung. Dalai kurang gak coba? Dalai Jangan pakai dah emang kalau dah tuh kesannya ada lain orang ya. lain orang. Mukanya teh gak bisa kelihatan baik teh. Ayo tuh. Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit.